pikeun naon pikeun manehna ke hirup di akhirat ku jalan kumaha eta dengan bakal teh takwa kalawan takwa ayeuna jadi pertanyaan ari takwa teh naon kitu bener ari takwa teh wa huwa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu darurun fid dunya ari nu ngaranna takwa teh nyaeta bisa aya kurang bisa dipika nyaho ayeuna gitu aya tulisan-tulisan sabab zaman ayeuna mah eta Taurat Zabur Injil teh geus pernah diturunkeun ku kalau bentana sareng Al-Qur'an mah teh pernah waktu dina zaman Nabi naon di kitab Zabur teh Daud nya Taurat gitu Taurat diturunkeun ka Nabi naon Musa eta keur zaman Nabi Musa eta Quran mah can aya pan teu pernah ninggal orang-orang kerja sama Nabi Musa mah kana kitab Al-Qur'an tapi tos uningaun sadayana ge kana jenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh sataacan Kanjeng Nabi Musa ge Kanjeng Rasul mah geus pada uninga eta sabab wasilah Kanjeng Nabi Adam ditampi tobatna ku Allah teh sabab ngucapkeun kana Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu eta aya cenah aya dina jero kitab Taurat teh ditulis naon ditulis teh hadhil mawaidus sab'atu wa isru nah tah aya pirang-pirang pitutur anu pituturna teh jumlahna teh aya 27 al awwalu man tazawwada fid dunya li safaril akhirati bit taqwa tah sing sajalmana cenah gitu anu nambah cenah gitu fid dunya di alam dunya na teh li safaril akhirati pikeun karena arah-arah akhirat bit takwa kalawan takwa naon di takwa teh cenah gitu talamun hiji jelema hirup di alam dunia teh rek neangan bekal pikeun naon pikeun manehna ke hirup di akhirat ku jalan kumaha eta dengan bekal teh bit takwa kalawan takwa ayeuna jadi pertanyaan ari takwa teh naon kitu bener ari takwa teh wa huwa ijtinabu kulli ma yakhafu minhu darurun fid dunya ari nu ngaranna takwa teh nyaeta ngajauhan sakabeh perkara nu matak ngabadaratkeun fid dunya fid dini dina jero agama gitu tah eta anu matak ngabadaratkeun dina agama urang teh ku urang dijauhan teh urang teh takwa jadi urang teh aya rasa sieun gitu kana perkara anu diulahkeun ku Allah kamari cek Bapak urang hayang cari kitu meunang surga Allah teh gampang mendua naon ijtinabun nawahi jeung amar ma'ruf jeung nahi mungkar ngajalankeun sadaya parentahan Allah ngajauhan sadaya larangan Allah kitu kuning ka surga teh gampangnya ada hah ayo ka mana tuh Padi jeung jauh eta nya urang ti mimiti maot hayang nepikeun ka surga teh geuning lila keneh can ngaranna yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul hisab. Euy, seueur keneh nya. Karak geus beres kabeh eta, urang teh karak dieu nya teh antara surga jeung neraka. Jauh na. Siga nu deukeut ka surga teh. Siga nu jauh ka mana? Ka neraka teh orang neraka ngakan orang nu ngaranna surga jeung neraka teh jararauh keneh gitu. Tapi ari geus katingali mah hirup di alam dunya kaos kitu nya teu kudu sieun model para wali gitu para ulama pan teu sararieun ku pae teh batur mah gitu yakin sabab naon dina hatena teh nu ngaranna pae pasti bakal aya gitu sieun ku pae ada sieun keneh tapi sina da mah geus loba latihan cenah gitu batur mah sare 2 jam enak beurang ari sarena 7 jam mah gini kita mah latihan kan sebenarnya latihan naon cenah latihan paeh tak kitu cenah nu ngaranna takwa teh nyaeta ngajauhan sagala perkara anu matak ngabadaratkeun kana agama tah lamun ku urang salila urang di alam dunia teh neangan perkara supaya jadi bekal pikeun urang di akhirat teh soro ke urang bakal jadi yaumal kiamati dina poe kiamat teh habibullah janten kakasih Allah orang hidup di alam dunia kudu takwa lamun hayang ke yaumul kiamah jadi kakasih Allah. Ye nu ngaranna kakasih mah moal disia-siakeun ada.
Moal dititah nyeri, asup ka neraka nyeri henteu, nyeri. Heeh. Ke dihisab nyeri henteu, nyeri. Engke yaumul mizan lamun teh urang ti poros kana jero neraka jahanam nyeri teu, nyeri. Ke di yaumul mahsyar urang dipoe kapanasan, kahausan nyeri henteu, nyeri. Tah nu jadi habibullah mah anu geus janten kakasih Allah mah moal kana ngalaman nyeri eta. Nah kitu. Sok aya nada mun boga kabogoh dinya nyeri, ku nada dinya nyeri moal kitu. Lamun ada nyeri ka kabogoh berarti can bogoh. Kitu caras sabda ieu mah beda deui jeung Allah. Allah lamun geus cinta ka hiji makhluk wah segala rupa maneh yang naon cenah kitu. Sabab Allah nu gaduh segala rupina kana ada di alamat ke ada di yaumul kiamat teh mau dibere nyeri nah. Maksud kakasih di dieu teh lain saukur ka lalaki ka awewe atau awewe ka lalaki, tapi Allah nu ngajanten pangeran urang nyaah kitu atawa cinta kanu jadi hambana sabab tukang ibadah moal nada teh moal ngarasa nyeri ke ti mimiti yaumul baas nepikeun ka asupna ka jero surga teh amin ya Allah ya rabbal tapi bisi nada rek ti heula mangga sabab nada geus latihan ti ayeuna alus latihan amin hayang iraha geuning Kanjeng Nabi Muhammad lahir nanti di mana? Di Mekah. Lain di rumah sakitnya di Mekah. Di wafat terus dikurebkeun di mana? Di Madinah hari nada rek di mana? Rek engke cenah gitu. Kanjeng Rasul geus kitu nya. Lahir di Mekah, di wafat nanti di Madinah. Lain kunaon ieu Kanjeng Rasul teh di wafat nanti dikuburkeun di mana? Di Madinah kon teh di tanah kelahiranna maka sabab Kanjeng Rasul lami perjuangan teh di Madinah. Lamun eta Kanjeng Rasul nya ente dikurebkeun di Madinah, di Mekah we. Engke teh nu harajian teh jarang kitu. Hayang ka mana? Ka Madinah atau nu umrohan teh engke teh moal ka Madinah sabab atuh bakal Rasul di dinya ibadah haji di dinya di Mekah. Ku sabab Kanjeng Rasul lami di mana? Di Madinah kitu. Perjuangan Kanjeng Rasul lami di Madinah tah kitu. Mata Kanjeng Rasul dikuburkeun di Madinah. Teu benten sareng Syekh Nawawi. Ya, Syekh Nawawi pan kelahiranna teh di mana? Di Banten, Tanara nya, Syekh Nawawi Al-Jawi, tapi pan makomna mah di Mekah. Kunaon eta ceuk hiji kieu anu ngabejakeun sabab di dinya teh anu paling pertama teh aya Sultan Hasanuddin. Kenna teh bakal sepi cenah kitu makom Sultan Hasanuddin anu nyebarkeun Islam di tanah Banten kitu. Sabab kitu janten kanan Syekh Nawawi mah dimakomkeun teh di Mekah. Jarah euy, hayang teh jarah ka ditu. Ngadua atuh ka Allah. Jadi kieu cenah makomna Syekh Nawawi mah itu deket jalan ngobur. Makom Syekh Nawawi mah eta harita teh jalan teh belok. Eta harita mah rek dilempengkeun jalan teh. Ngan nabrak ka makamna Syekh Nawawi gitu Tanara Al-Jawi. Begitu digali rek dipindahkeun. Keur ngaos kitab cenah. Gitu. Ditutup deui eta teh. Rek digali deui anjeunna teh nuju ngaos Quran cenah eta teh. Nepikeun ka teh jadina eta jalan teh nepikeun ka dibelokkeun henteu mindahkeun ka makomna Syekh Nawawi nya. Orang-orang ieu nya, orang-orang saleh mah tingali. Lain teu buruk hungkul jasadna oge tapi di jero kubur ge ngaji we gitu. Ada jeung urang mah di alam dunia kedul teuing ka ditu. Di jero kubur geus teu bisa kukum aing disiksa we cenah gitu. Naudzubillahi min Q&A nya tanya ke malaikat munkar nya wasani mantarokal ghadaba sorofi jawarillah cenah kitu jeung anu kaduana cenah kitu dina kitab Taurat teh aya keterangan sing saja anu ninggalkeun kana rasa bendu jadi teu boga rasa dendam ka batur teh ditinggalkeun ku urang rasa dendam teh sok sanajan urang dipikeun nyeri ku batur dinyeri hatekeun ku batur diomongkeun ku batur misalkeun teh wah ditek-tek bengek ku batur tapi urang teu pernah ngarasa ambek ti dinya sorong maka bakal jadi engke urang bakal janten bala tentarana Allah itu aya bala tentara Allah sanu kos kumaha coba model anu maot syahid jadi bala tentara jihad unggul mana itu nya bala tentara jihad syahid kira teh modal teh bisa bilillah dina jalan
jalan Allah sedengkeun anu ngaranna maut syahid dunya akhirat anu perang gitu bikin ngabela agama Islam teh geuning gitu kan jaminanna teh surga geus dicebut bala tentarana Allah berarti gaduh jaminan surga jalur VIP eta anu jihad mah jalur VIP ka surgana oge moal lain non malaikat munkar nakir gitu ngaliwatan mah dinya ngan henteu aya siksaan bagi anjeun ke di yaumul mahsyar misalkan nanti gitu moal ngaraos kapanasan di iuhan ku iuar ku arash kana anjeun teh ditutupan dina yaumul hisab moal lami anggar pokona mah anjeun teh calon surga zaman ayeuna mah hese rek jihad teh sakali jihad urang di ortodok terus namanya jihad nanti geus ngalawan-lawan nafsu we meureun sakit loba ieu nya nu lain ku perang hungkul loba ganjaran jihad gitu ta tapi anu dipagawe tapi pagaweanna teh lain perang gitu tapi ganjaranna teh lir ibarat jihad loba eta we kurang leukeunan eta nama bisi kawani urang jihad dan jihad eta teh awas bisi batal panikeun teh ulah mundur atuh itu hari jihad misalkan di teh perang deui Islam ngalawan kafir deui nada teh terdepan lah gitu bari naik kuda misalkan si nada teh panggih jeung musuh mundur si nada teh nu kitu berarti aya rasa sieun eta rasa sieun keneh kenapa pae misalkan teh mal bisa teh terus misalkan teh geus dikepung nada teh pura-pura paeh teh nya siga toke abal toke mun geus kapanggih ku jelema pura-pura paeh gitu teh ngaja mauan getih batur saat dikanubuheungkeun misalkan nanti supaya teh dibunuh gitu embung jadi abid deh gitu misalkan kita pura-pura paeh nada teh ulah tina jihad mah kudu berani nah Kanjeng Rasul ge pan pangpayuna eta waktu perang teh gitu Kanjeng Rasul tangke teh cenah kitu lamun jalma nu sok teh aya rasa dendam dina hate terus teh pernah mikiran kana omongan batur gitu tah eta teh kita di akhirat nanti janten bala tentaran Allah qala alaihi salam laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal qadab tuh tingali jauhkeun cenah awak urang teh tinu ngaranna qadab tinu ngaranna rasa bendu sabab bendu di mana hiji jalma keur bendu cenah kitu ke pamikiran teh buyarna konsentrasina acak-acakan gitu jadi menghalalkan segala cara jalma keur bendu mah mau nyari hate mana ada beuh nya model kumaha jadi ke Pasir Koja teh jauh nadnya eta geuning diudang ku urang teh gitu sabab naon pendu cenah aing si itu teh misalkan teh jeung batur gitu teh diudang sanajan leumpang urang bakal diudang moal nyahoeun batur mana aya naon jeung Pasir Koja aya naon jeung Pasir Koja aya gerbang tol gitu Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam warwiya sareng diriwayatkeun annahu naon sanjanya na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak kitu sor Kanjeng Nabi man kapal godobahu kafallahu anhul azab kucing sajalma anu geus bisa ngaredakeun kana ambekna cenah kitu maka ku Allah bakal diredakeun sisaanana cukup urang misalkan teh aya rasa bendu tah ku Allah teh bakal diredakeun ke sisaan urang teh digampangkeun moal dinyerikeun gitu dina siksaan bahkan bisa ku Allah teu disiksa lamun dina hati urang geus bendu sama sekali kanu ngahina kanu nyaci maki gitu kanu ngabenci ka urang tah kitu teh ku Allah bakal dileungitkeun siksaan urang otomatis dihampura dosa atuh aya jalma teh boga dosa mek naon disiksa atuh wasalisu man taraka hubbal aishi cenah kitu ayal hayati fid dunya bi alla yahibba tamta'u fiha soro yaumul qiyamati amina jeung nu katiluna nyaeta lamun aya hiji jalma nu geus ninggalkeun kana resepna hirup di alam dunia urang kadang maresep keneh nya ciri ning urang resep keneh hirup di alam dunia teh naon sieun keneh sieun ku paeh cenah kitu maksudna resep hirup di alam dunia teh kumaha resep kana banda-banda alam dunia gitu orang teh resep teh gitu misalkan eta hayang boga mobil eta banda dunianya terus hayang boga motor atau hayang katingali gagah gitu pan eta teh papais dunia unggul urang misalkan resep keneh kuno kararitu cenah gitu kurang langsung urang teh ditinggalkeun kana resep nu kararitu teh soro yaumul qiyamati aminan ke anjeun di alam ke dina poe kiamat teh bakal
bakal aman ada aya saliman tegasna salam salam dunia mah pana nad apal pana nad pana teh ruksak jadi nu abadi gitu di alam dunia mah sanajan kokoh pondasina anggar ngaranna dunia mah pana mulai nu abadi kisah cinta Romeo Juliet cenah kitu abadi cenah kitu anggar kiamat mah eueuh inget Romeo Juliet mah eueuh di alam dunia mah nu abadi anu abadi mah mana engke akhirat abadi eta urang di dinya lamun teh mah urang asup lamun misalkan hiji jalma ulah urang katanya hiji jalma misalkan teh asupna ka neraka bari jeung abadal abidin abadi maneh dina jero neraka sabalikna lamun ka surga teh mah kitu bakal abadi di jero surga tah moal aya ruksakna nu ngaranna neraka sanajan dibeuleum terus eta neraka eueuh ruksakna eueuh terus di surga terus be urang dibere kanikmatan moal aya bosanna sabab nu ngaranna bosan teh teungeunah da di jero surga mah teh aya nu teungeun nah aya saliman min azabillah tegasna salamet tina siksaan Allah teh urang teh ulah resep teuing cenah kitu ka dunya teh dunia mah saukur ngalewat kitu nya ngalewat da urang mah ruh ku Allah teh diriwatkeun ka alam arham ngaliwat deui ka alam dunia tujuan urang teh ka mana tujuan urang mah akhirat gitu sedangkan nu ngaranna ngaliwat urang bisa mukim henteu nada teh rek ka Jakarta nad heueuh anu diliwatan teh naon meureun tujuan nada teh misalkan Jakarta tentang Jakarta Jawa Timur nya nada teh rek ka pasir ari pasir Koja deui nadnya nada teh rek ka pasir Koja ti dieu teh meureun da ku sabab naik mobil misalkan teh ngaliwatan Ciherang dari Tol terus ngalewatan Soreang ngalewatan gerbang tol Marga Asih meureun kitu dadnya ngalewatan naon deui gitu da sabab mereka dinya eta nu diliwatan urang teu bisa eta naon nu diliwatan urang teu bisa mukim meureun di dinya bisa mukimna teh di mana di hiji tempat tujuan urang tujuan ada mana pasir Koja rek sare meureun di gerbang tol jeung ada tujuan ada teh pasir Koja tah tujuan urang teh ti ruh teh tujuanna ka jero ka alam akhirat nu ngaranna dunia nu ngaranna alam arham saukur ngalewat tanda artinya naon eta di pasir Koja teh sigana teh kameumeut teh kitu hayang eta ka pasir Koja mana teh warrabi uman tarokal hasada soro yaumal kiamati mahmu sing saha jalmana nu kaopat ayeuna nu geus bisa ninggalkeun cenah kitu kana hasud soro yaumal kiamati mahmudan ke dina poe kiamat nah dina poe kiamahna teh cenah kitu mahmudan anjeunna teh bakal dipuji dipuja-puja gitu lain lagu nada dipuji kata orang teh kitu ku jalma teh beuh cenah ieu ieu jalma ieu cenah kitu bakal kitu si jalma ka urang teh ala ruusil khalaiki tina kasayan akhlak urang gitu akhlak urang teh bakal dipuji akhlak anu terpuji sabab kunaon qala sallallahu alaihi wasallam bahkan sor Kanjeng Rasul iyyakum cenah kitu wal hasada fa inna ibnai adama inna ma qatala ahaduhuma sahabahu hasadan kudu sieun aranjeun kabeh teh cenah kitu kanu ngaranna hasud sabab kapungkur dua anak cenah kitu dua putrana Kanjeng Nabi Adam nu ngaranna teh Habil jeung Qabil Kabil teh eta teh kapungkur teh cenah kitu in nama qatala ahaduhuma silih bunuh nada ku sabab naon hasud eta ku sabab hasud dari hasud teh naon coba cek bahasa urang mah dongki aduh domba iri hasud bahasa urang naon rek iri rek dengki atuh hasud bahasa urang naon hasud urang ngadengelin hasud naon bahasa urang na eta dengki ari dengki naon coba ngewa ku a
Riwayat sih namanya, aduh, ayo kemana nih, mana teh, di Pasir Koja deh, balik gitu kan, polos nadang aduh, sirik nupas meta, sirik tenarimakeun, aya teh tah sudah tah, tenarimakeun lah inti nama gitu, tah eta teh beureun tenarimakeun pan, ye ngaranan misalkan nanti anak nanti lalaki 2, istri 2 disilangkeun, lamane teh nikahna jeung ieu, si mah nikahna jeung ini tenarima lah gitu. Ari Podi ngaran awena teh iklim jeung saya tah. Sae jadi teh? Iklim deh. Nu hiji deui kan eta teh 2 namina teh putra istri na teh nya iklim mah jeung hah, aing geus sejarah teh. Jauh dina teh euy. Ada orang Pasir Koja, orangnya Saripang. Lah budak tah eta karana teh. Pan disilang eta teh. Sedengkeun anu dina rupa nu rada geulis lah gitu ngaranna teh 5 kitu tah. Eta teh disilangkeun. Si nu kahiji teh kanu kadua istri, anu hiji teh kanu iklim tah ieu teh teu narima nikah jeung ieu teh hayang jeung nu ieu jeung ngaranna 5 dibunuh lah gitu. Eta teh nada taku cinta eta nadnya. Teuing tah dapat duan teh nama. An intina mah kitu eta wani ngabunuh ku sabab dina hatena aya hasud gitu nah. Ulah silih bunuhnya. Masih kadek mah misalkeun nada teh bogoh ka hiji istri jeung si Hilal pernah dilanceuknya misalkan parebut eta hiji awewe misalkan teh sia teh kudu ngelehan ka aing da aing mah lanceuk maneh di mana-mana ge lanceuk kudu ngelehan ka adi lain kitu anjing angger sia mau bisa kawin cenah kitu lawan aing jangan kawin sabab aing ngomong di rungal ku sabab si Hilal teh meureun hayang kawin jeung awewe eta dibunuh si nada teh misalkeun teh ku adi didukung entu atuh teh didukung kitu eta misalkan si ribut dibunuh ulah tuh ulah parabot gitu udah loba bae atuh nada ka Pasir Koja si Hilal mah kaleuwih panjangna itu tadi di Pasir Koja ya naon cenah eta teh ku sabab gitu wal khamisu mantaro ka hubar riyasati cenah kitu ail masyil hasanati soro yaumal kiamati aziza jeung nu kalimana cenah kitu lamun urang geus bisa ninggalkeun kanu ngaranna hubur riyasah resep kana ngagagah kana dan gitu tah ieu mah peda gerek nyeduh kopi peda dihareupna teh cik bapak teh nada pangnyeduhkeun kopi misalkeun teh gitu cek bapak teh peda dihareup nanti bapak teh tamu misalkan teh parawan eta si nada salila nyeduh kopi gitu nepikeun ka saatna cai ngosok kuntu heula misalkan teh cuci muka heula was naon pokona mah ngagagah heula nepi ka saatna eta ngagolakeun cai gitu ka pohoan ngadang dan misalkan teh hubur riasa eta nokos kitu teh hubur riasa kudu kitu atuh berarti nada teh menutupi eta geus we misalkan sia bogoh ka aing tah aing mah sampari non sama model kieu gitu teh kudu diaya-aya atuh kan kana ripuh hungkul Kanada gitu da abi mah cenah di Pasir Koja da ka Pasir Koja mah kudu naik mobil da teh bisa cenah ka tol mah teu make mobil mah wah nada teh unggal poe ngarentalan mobil misalkan teh capek Kanadana kita nyadarnya tah urang teh kudu bisa ninggalkeun eta gitu sabab penyakit santri teh opat nu kahiji hubur dirham geus resep ka nu ngaranna duit terus hubur riasa 3 gitu hubur riasa resep kana ngagagah ngadangdan gitu anu kaopat nu katiluna hubur nisa resep ka eta penyakit bagi santri awe penyakitnya penyakit eta sedengkeun eta nu tilu teh nu ngajadi penyakit santri teh karesep urang gitu. Urang mah duit resep. Ngadangdan aya kana pikeun ka sajamna tidak nyeduh kopi unggul oge misalkan teh. Awewe resep gitu mata urang ngajina kieu we gitu.
Hese kana nalar hese kana paham hese da eta gogoda santrina ku sia dihakan wae geuning cenah kitu. Henteu dua angger dina ngalakukeun hiji we tanah kitu eta teh gogodanan. Tiluanana teu da dihabak ku sina da mah geuning. Nanya uyuhan kuat kene ge tanah. Yeuh jangan yang gogoda dina ngaji eueuh masyaallah. Beda-beda semakin orang naik ngaji talaran we kitunya pertama amil naik kana amil jurjani naik kana yakulu kana imriti misalkan teh terus kana alfiah terus eta teh bakal gogodana teh beda-beda semakin luhur orang ngaji misalkan teh duit talakuran semakin loba oge gogodana bagi orang enak kerek nalar amil handap keneh gitu. Enggeus misalkan nanti lepas tangan orang teh komo diengke meureun gitu. Depo orang geus nincak alpih paeh sugan sia meureun gitu. Sabab teu kuat ku gogoda. Gogoda mah da Muhammad tak. Naon asa ku dilawan unggul. Justru kitu eta gogoda teh. Cicing teh ka jalma-jalma anu rek taat pan gogoda mah. Beda jeung rek maksiat, da rek maksiat mah dibere jalan ku setan gitu. Tuhan kurangnya. Kudu kuat ku gogoda. Kowe rasakeun keur amil naon gogodana hese cenah kitu macan enak geus rada lancar maca kana amil jurjani naon gogodana kieu teh sibuk teh misalkan teh terus nincak kana yakulu naon gogodana teh hese asup misalkan teh ditalarna terus kinincak kana imriti hese lain hese asup macan lagi geus hese imriti mah beuh teh ulah salah nincak kana alfiah sampe meh nalar geus eungap sabab geus 1002 bet cenah kitu aing kira tamatna sedengkeun can tamat teh moal kakawin sabab di nu hate cenah kitu misalkan teh cacan tamat alfiah mah moal kawin misalkan wayahan teh kudu tamat teh lah kemudian kan ada mas kawin apa alfiah lila gitu kalau ditalar heula eta misalkan teh nada kita kobil tu nikah watazwijah neng pasir koja teu sangaran eta pasir koja teh misalkan teh binti bapak gerbang tol gitu tah bimaharil misalkan teh kalawan nganggo mahar alfiah 1000 bet gitu atau ngangge emas atau perangkat alat teh kudu dibaca heula nan alfiah nanti 1002 bet nanti kudu dibaca heula tergantung eta keur akad nada misalkan keur akad nanti ditalar gitu kami mah rek hafidna rek tahfid di alfiah kudu ditalar eta teu meunang ningali eta gitu. Lamun misalkan poho deui sabet teu meunang dikukum eta pamajikan adat teh gitu. Sabab di hutang kene. Dari ngaran mah kudu kontan atuh pan kira teh dibayar kontan gitu meureun cek si wali teh. Kun ada ge pan kitu. Kontan dibayarna sedangkeun ena alfiahna can beres. Karek 20 bet geus poho deui cenah kitu. Wah kudu nungguan. Kudu ngapalkeun heula eta nan. Ngapalkeun heula nepi ka beres geus katalar storkeun deui kudu disaksian atuh. Ulah ka dikukumahan. Teu katalar-talar sataun ulah dikukumahan eta pamajikan sanajan sataun ge gitu. Jadi mata jarang gitu. Hanya halus bae gitu geus ya atuh lamun hayang kukunu kitu kukulhu bae cenah. Kudu masa kali ge bisa bener. Wow, cenah kukul hungan aya emasan atuh. Abdol